Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. Ini dari dinas baheula keur kulit. Kuringan suku dapat. Aya nama aya Allah, baru datang geuningan. Terutama dina bahasa. Bahasa wewengkon, bahasa urang. Bahasa wewengkon teh naon teh arti? Wewengkon teh lingkungan urang gitu. Oh, Bahasa daerah. lelobak. Lelawak. Bahasa lelobak. Lelawak. Ari wewengkon mah nyaeta sok asa ingat ka urang itu tuh dulur kuring Di mana? anu di Cikalong. Cikalong. Arek nyaba cenah ka Jakarta. Katanya. Panjalana di Cikalong mah geuning garinyu gitu. Garijug garinyu ka supir teh. Bir ieu palebah mana? Ieu mah Cikalong. Teu supir teh jalan leutik bari garinyul nya. Paingan teh ngeunah cenah. Nurutan ka jero-jero cenah. Kumaha gede beuteung meureun tahu ngabulu. Ka budak teh pelor berarti nya. Oh, supir teh lah aya nama bi tong make baceo sare-sare. Atuh cenah dipaksakeun sare eta teh. Sare teh beuki jauh meureunna ka Jakarta teh. Ngaliwatan eta naon teh jalan Jagorawi. Jagorawi. Tah. Ka eta mah pan enakeun jalanna atuh. Lempeng nya. Lempeng ngagleser. Da hudang meureunna sare ti Cianjur. Pir hari ieu teh cenah di mana asa geunaheun cenah eta di jog-jog beunang. Cek supir teh. Oh eta ieu mah wewengkon tol cenah. Wewengkon tol. Wewengkon tol. Tapi nanyakeun eta budak teh naon wewengkon tol. Naon cenah pir ieu teh sok jorang supir mah. Lain jorang, wewengkon teh kan daerah. Ari tol teh bebas hambatan. Urang diijikeun. Jadi ieu mah daerah wewengkon tol. Kasasirahan kita gitu. Jadi loba ieu nanya maknana. Loba maknana. Kemudian di sekolah nya bukan bahasa Sunda teh diajarkeun. Sedang, lemes, jeung kasar. Basajan. Basajan. Hiji mangsa meureun guru teh dan guru. Loba pusing. Ya di bapak sekolah. Dibakar. Pagawean di mah dibakar ka sekolah. Kemudian gitu eta nerangkeun nulis tadi buat Dari pusing teh nya. pusing. Tak kira eta naon sababna make pusing. Ya pusingnya meureunnan di imah meureun teh garana kurang sare, meureunnan atawat satur eleh jeung batur. Pikiran kuda. Geus kitu teh beunannya budak teh dapan budak mah sakola. Namun nyaho mah sakola. Nya. Cek budak teh. Pak cenah ari lemasna irung naon? Budak. Guru teh keur pusing. Cucungik maneh. Cucungik maneh. Oh, sopan budak mah kitu ka guru. Digugu ditiru nya. Anteng wae dah. Minggu saterusna meureun pelajaran bahasa Sunda deui. Kemudian eta pak guru teh meureun ku jigrah aya naon. Pusing, minggu ka minggu teh lain. Nah geus kitu meureun ngadahar naon sasaguan. Sasaguan. Yang tina tipung ya. Nah, eta kadaharan sasaguan. Kemudian resep itu apa maksudnya nempel modas. Cek budak teh. Pak na cucungik bapak ya naon? Oh. Eta guruna ngomong cek guruna teh. Pamali cenah. Ka guru teh sopan teh. Pancet bapak lemesna irung teh cucungik. Wow. Matak lasa omong-omongan. Sanajan bari urang ukur pusing ya kangaran ka budak mah sing bener da teh salah budak salah mah paguruna matak ulah nitak budak gancang kolot.